Atasi'u anu kasalapana eta sujud marrataini kalawan 2 kali. Biaya doa kalawan yen nyimpen jalma jabatau kana tarang nasi jalma. Ala musallahu kana tempat salatna jalma maksyufatan barina anu dibukakeun tarangna. Mutasakilan sareng anu narima diberatkeun sirahna. Biha dina itu sujud. Pamun kasipan jeung barina jungkir. Wayadau jeung nyimpen si jalma syai'an kana hiji perkara min rukbataihi anu tetep tina 2 turna jalma. Wa min butuni asabi'i jeung tina pirang-pirang beuteung 2 dampa-dampana jalma. Wa min butuni asabi'i rijlaihi jeung tina pirang-pirang beuteung pirang-pirang ramo 2 sukuna si jalma. Al-asyiru anu kasapuluna eta tumaknina fihi dina itu sujud. Al-hadi asyara anu ka 11na eta julusudiuk baina sajdataini di antara 2 sujud. Al-thani asyara anu ka 12na eta tumaknina fihi dina itu julus baina sajdatain. Al-thalisa asyara anu ka 13na eta julusudiuk itasyahudil akhiri pikeun tasyahud akhir. Fayaqulu maka ngucap si jalma at-tahiyatul mubarakatu kan lafad at-tahiyatul mubarakatu. At-tahiyatu ari pirang-pirang kahormatan al-mubarakatu pirang-pirang nu diberkahan. As-shalawatu ari pirang-pirang rahmat at-thayyibatu pirang-pirang anu aralus. Lillahi eta tetep kagungan Allah. Assalamu ari kasalamatan alaika eta muga tetep ka anjeun ayyuhan nabiyyu hei eling anu jadi nabi. Warahmatullahi sareng rahmatna Gusti Allah wa barakatuh sareng pirang-pirang kabarkahana Allah. Assalamu ari kasalamatan alaina eta muga tetep ka urang sadayana. Wa ala ibadillahi sareng ka pirang-pirang hamba na tanapi abdi na Allah. As-solihina pirang-pirang anu saroleh kabeh. Asyhadu nyaksikeun kaulaan kana sanyana kalakuan. La ilaha eta taya deui pangeran anu hak diibadahan anu hak ditaati parentahanana sareng laranganana illallahu angin Gusti Allah. Wa asyhadu sareng nyaksikeun abdi anna Muhammadan kana sanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullahi eta utusan Allah. Al-khamisa asyara ari anu ka 15na eta salatu maca sholawat ala nabiyyi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qaluha sareng ari pangsaeutikna itu salatu ala nabi eta Allahumma sholli ala Muhammad lapad Allahumma sholli ala Muhammad. As-sadisa asyara ari anu ka 16na eta assalamu maca salam wa aqalluhu sareng ari pangsaeutik itu salam eta assalamu alaikum lapad assalamu alaikum. As-sabi'a asyara ari anu ka 17na eta tartib. Fa in tamada maka lamun ngajaja jalma tarkau kana tinggalna tarkib kan sajada seperti keun sujud jalma qabla ruku'i dina same rukuna jalma batalat maka batal itu salat. Wa in saha jeung sanajan poho eta jalma fal yaud tanapi di mapulan ami kartos wa in saha jeung wa in saha jeung lamun poho jalma kana itu tertib fal yaud maka kudu balik deui eta jalma ilaihi kana itu tertib. Tanapi mun dina masalah nu bieu mah kana eta ruku illa ayakuna kajamayen umpamana bukti itu sahwun fimitlihi eta tetep dina bangsana itu sahwun au ba'dahu atawa dina bangsana itu tarkun au ba'dahu atawa dina sabada misilna itu tarkun. Fatatimu maka nyampurnakeun jalma bihi kana itu misil rakaatahu kana rakaatna si jalma walago jeung laga naon ma perkara saha anu poho jalma bihi kalawan eta emma. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Al-jama'atu ari berjamaah ala dzukuri ka pirang-pirang lalaki. Al-ahrori pirang-pirang anu merdeka, al-mukimina pirang-pirang anu mukim kabeh, al-baligina pirang-pirang anu balig kabeh, ghairil ma'duri anu henteu pada diuduran kabeh, fardu kifayatin eta fardu kifayah hukumna. Fil jumati jeung eta tetep dina salat Jumat fardu ainin ari fardu ain alaihim ka itu nu kabeh atanapi ka dukur.
Idza kanu di mana-mana bukti itu zukur atana pinu kabeh arba'ina eta ya 40 mukallafina anu mukallaf kabeh fi abniyatin dina hiji adegan wa alaman jeung wajib jum'ah ka jalma nawa anu nganiatan si jalma al iqamata kana cicing atana kana mukim indahum di jalma anu 40 teh arba'at ayamin dina 4 pirang-pirang poe sohahin anu soheh wa alaman sareng wajib Jumat ka jalma balago anu nepi hukaman naon nida usautin adan anu nyuara ngentor pin tina tungtung atanapi ti tungtung yali anu nyanding itu torpun hi kayata jalma min baladiha nyatanati lemburna eta Jum'ah. Masyartu jeung ari syaratna itu Jum'ah eta waktu duhri aya dina waktu duhur khutbatani sareng khutbah dua qabla dina samemena itu Jum'ah fihi dina itu waktu duhur yasma'u anu meredengi huma kana itu khutbatani saha al-arba'una jalma nu 40 wa an tusalla sareng yen disolatan itu Jum'ah jamaatan berjamaah bihim kalawan itu arbaun wa ala tuqarina sareng yen ulang ngabarengan hakana itu Jum'ah naon ukhra Jum'ah anu sejen di baladiha di lemburna itu Jum'ah wa arkanul khutbataini sareng ari pirang-pirang rukun khutbah dua hamdulillahi eta kahiji muji ka Allah wassalatu sareng kaduana maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu sareng katuna wasiat bit taqwa kalawan taqwa fihima dina itu khutbatain wa ayatun jeung kaopatna maca saayat anu sampurna mufhimatun anu merengarti itu ayat fi dauma dina salah sajina itu khutbatain wa du'a'u jeung kalimatna ngadua lil mukminina pikeun pirang-pirang jalma anu iman fi tsaniyati dina khutbah anu kadua wa syartuhuma jeung ari pirang-pirang syarat wa syartuhuma sareng ari syaratna itu khutbaten eta toharatu suci anil hadatsaini tina hadas dua tegasna maleutik jeung gede wa anin najasati jeung suci tina najis fil badani dina badan wal makani jeung dina tempat wal mahmuli jeung suci tina perkara anu dibawa lahu ku eta khatib wasatul aurati jeung nutupan aurat wal qiyamu jeung nangtung wal julusu jeung diuk bainauma di antarana itu khutbaten wal wilau jeung tuluy-tuluy bainahuma di antarana itu khutbaten wa bainas sholati jeung di antarana salat Jum'ah wa antakuna jeung yen kudu bukti itu khutbaten bil arabiyyati eta tetep kalawan make bahasa Arab